Yas'aluna bakal nanyakeun jalma-jalma ka Kanjeng Muhammad anil anfali tina masalah rampasan perang. Kul ucapkeun ku Kanjeng Muhammad al-anfal ari rampasan perang lillah eta pikeun Allah wa rasuli jeung utusan Allah fattaku maka kudusin anjeun kabeh Allah ka Gusti Allah wa aslihu jeung kudu mereskeun anjeun kabeh zata bainikum kana tingkah antara anjeun kabeh wati jeung kudu turut anjeun kabeh Allah ka Gusti Allah wa rasulah jeung ka utusan Allah in kuntum lan bukti anjeun kabeh mukminina eta pirang-pirang anu iman innamal mu'minuna pastina ari jalma-jalma anu iman sampurna alladzina eta jalma-jalma ida dukiro di mana-mana dicaritakeun sa'allahu Gusti Allah wajilah maka ngageter pirang-pirang hatena itu jalma-jalma wa idza tuliyat jeung lamun dibacakeun alaihi ka itu jalma-jalma naon ayat pirang-pirang ayat Allah zadat maka bakal nambahan itu ayat ka itu jalma-jalma iman kana keimanan wa ala rabbi jeung ngumpul ka pangeranna itu jalma-jalma ya tawakkaluna ya tawakkal itu jalma-jalma. Surat Al-Anfal diluncurkeun di Mekah. Seurna ceksakao 75 ayat, ceksakao 76, ceksakao 77 ayat. Judulna rampasan perang. Nafsu jamakna anfal wajan af'alun jabat taksir kilah. Afilan ulul summa fikra sadaka af'al junumul kilah kekiuman.
sabada perang Badar umat Islam menang ghanimah rampasan. Dadas perang beres perang budak orang hialana lihat basiruna nyai yang cenah bagian budak mora mamilu perang sekolah suyu jeung pirang-pirang kolon kunna ditanam tataroya kapan kami cicing membuat aranjeun kabeh jaga bandera sabab dina nalika bandera tumbang palma bendera lamun bendera geus naon runtuh berarti leleh. Jadi masing-masing itu jasa, maka unsurlah ayat yas'alunaka 'anil anfali Muhammad bakal datang zaman-zaman sahabat anjeun ngeunaan kumaha tata cara pembagian ghanimah perang. Kul yang maksud biasa kalah daripada gacana ya ayat. Jadi mengalihkan kajian tenang gitu. Memelungsur ayat bedakan Tuhan Muhammad al-anfalu lillahi wa rasul. Masalah rampasan perang Allah dan Rasulullah bakal ngatur. Maka ayat Quran dina fikih ayat Quran harta kabul masalah ghanimah rampasan ngan dina waktu sarita waktu surang Badar diaturlah ghanimah eta dibagi rata bukan Rasul antawis budak mora jeung kolon sabab dua anake masing-masing boga jasa dina perang. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum. Tong pasarea man teu paya lima malumparna kana pasea itu. Teu paya duit. Ayo duit teh kana pasea deukeut mun duit teh dadak jauh kana pasea. Jadi para dokter so pengajian ayat teruskan gitu. Oh terlalu duitan nah dianggoti beda jalian masih bahkan Fattakullah sing sadieun anjeun wallahu tong terjadi perpecahan wa aslihu dzaka bainakum. Kudu mereskeun aranjeun kabeh di antara aranjeun kabeh tegasna tong mangkat terjadi pacan kanan. Tong mangkat terjadi terpecah-pecah. Katawas wali mati sampai Allah ya Rabbana ya Karim. Naon wae skenario manehna anggar wae mesti dilaporkeun umat Islam saya tenang curah untuk kata para saya umat Islam ya kalau yang boleh kira-kira ramai Fattakullah
in kuntum mu'minin mun bener aranjeun kabeh iman taat ka Allah jeung Rasulna. Waduh, kali ingat iman. Kali taat ka Allah teu taat ka Rasul teu deui. Lanjut ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nu kumaha jamin iman teh? Jamin iman sampurna. Dari tingkatan iman dari sirina terus iman kumah ayat. Pasina innamal mu'minuna kamiluna iman. Pasina ari jaminan iman sampurna kaimanana. Nu kahiji idza dzukirallahu wajilat di mana disebut atau Nabi dibaca disebut nasaha Allah Gusti Allah disebut dengan Allah wajilat qulubuhum tatkala yang Allah akbar wajilat qulubuhum ngageter aya getaran tersendiri karena hatinya panorama Allah. Berarti kan kami nakisun dan kami enak di ada dengan kemarin ngadu dia undang-undang masalah sampai dia undang-undang kumahan untuk minyak tanah kebun karet dan bayar harga kita atur gitu daripada mesti pasaran di pasaran diatur ini gawe kisah kalau beduk ayeuna geus temenan make keadaan volumena temenan kali nya 2 hari bosan mungkin itu temenan kali-kali adana terus temenan ayat tadi kurang terus eta pernah saya sudah ajaran kalau menartikan beunah teu maaf saya dia teh cacasaan adan boro-boro sampai kerdileutikan akan sampai kerdilombaan mencari di ongko-ongko komo mundur jika nanti secara tidak langsung dan menangkan itulah mungkin menang adan sama sakali mungkin yang salah-salah sebab kan bertahap terus dah boro-boro masalah mikir masalah baju APP masalah baju itu bertahap lebih kaya nama merecet dan dalam merecet di bawah mimin bawah pada ke samping terus pakai samping pakai andok berarti merecet dan sempat teken dengan tengah bitis teken lebih kanan turun teken lebih kanan tengah pimpin langsung diperecet dan kena dalam dan yang keluar telak karena keluar telak itu belum akan daripada seperti daripada sudah berarti kene apa pakai keluar diseri-seri gitu kena kolor apa nanti dipakai dengan itu bisa dengan erain pakai kulot teh boro-boro merecet kulot ke erain ke gambar gelar karena lentikan kercekeun malah merecet bener kitu ada di jalan teh ketika gelar kalau menang dengan parlemen naon adana mau ka di parlemen teh ulah karena speaker luar gede ulah karena speaker luar speaker jero tong make speaker seterek
badai tasawuf sawit sakalian itu tong make sapeker kasar kali dangdutan kader konser kader menghariwan malayu masjid menghariwan malayu suara sapeker di masjid dia tukang tahu bulat kemana nasibnya makanya kumpulin pakai sapeker kemenangan ku menteri agama aduh untuk dari demo dok rupa yang patah terpikir itu tidak berkualitas bisa kelas seperti itu daripada didengeng mual kawan dan didengeng mual kena iya karena Karim Januari bulan puasa kan dibatasi bulan puasa dibatasi jadi 10 menit sebelum adzan subuh jadi misalkan 10 menit itu mana ya gandeng-gandeng karena sampai kerja mana karunya gandeng kalau laris menang imaman taraweh di bagian memakai supaya keluar nandang ke batu dan mengenang itu maksudnya itu jadi merah kalau harga minyak kalau beli terus ini stabil harga itu kan yang udah karena itu kan sampai bergabung kita berdoa. Tidak ada dengan dia. Tidak ada Allah. Kalau terjadi dengan Allah, bahkan ini bisa lupakan karena melupakan keinginan. Memantang keluarga dan keluar sorangan itu batur dan yang lainnya contohnya kiwe cenah contohnya lamun ayeuna tatangga sakuring urang boga anjing tuluy ngagogo sampai 5 kali dan nyegar ini suara anjing kan terus lain suara anak teu ieu benar eta menteri agama eta teh ya Allah ya Rabbana. Begitu pula, jadi setelah suarakan 5 kali sehari bersautan gitu di dia, gitu. Kayak sekarang ibaratkan kita tinggal di satu komplek, seluruh komplek tetangga pada peliharaan di satu hari 5 kali anjing menggonggong secara bersamaan. Kira-kira tenaga ganggu semua nyatu nyanyian atau undang suara anjing, anjing cari fungsinya di sana deh. Aduh ayat celana kita ya Allah bapak musnah tapi dari di pribadi di mana di kantor kami bersama Menteri Agama siap Menteri Agama wajib siap bermamung PP mana Utara Agama mesti disampaikan naik tasawuf undangannya itu dari hati ke hati ada datang di hati karena itu dah alasannya kayak gitu karena Allah man kenal tertorek itu sekaya sebagian memang menang Allah man tertorek nyalain hewan Allah kantoran jawab tidak dari mana Allah tertorek jadi masih dipakai sampai kerja katanya lain ngageroan Gusti Allah dan lain tidak ke Allah lain ngagero Allah tapi ngagero ka jelema ngadakeun bapak waktu sholat boro-boro teu diadanan ge hese
Atuh minimal ari ngomong ada di mah sugan aya jelema nu sakaratil maut atau nu ngaloh-ngaloh atuh ngadenge selalu akbar ada mah sugan bae ngeteun gitu. Kadang kana sampai kerawan menyentuh relung kalung kunaon. Jika naik di kawan di Singapura kan Indonesia Singapura tuh sesek dengan surat asalnya mah di Malaysia atau semakmuran Malaysia ngomong ada mimiti nanawan kolom mimiti peraturan anak turunkan daun kata lawe tadi ada bilawe bin Rasul kalau ada kebenarannya Rasul diwarang bilang naik kaluhur sina ngaboro berarti sina panik kan itu lain sina lalawon dukir lo wajar jadi sejinan saya teman terawajilan tubuh terang ada terhati kita sebenarnya tidak bisa lupa dengan salah anjing deh gawe penghinaan itu ulama menjadi sarjana hukum. Sebab nyanakan tidak tasbih babe. Nah, udah pinter gitu kan. Ayeuna alam suara dan ibaratkan suara angin ngabogo. Berarti mafhum tina kalimah eta. Berarti mengadakan disarupakeun kana anjing tempat adana masjid jeung salat disarupakeun kana kandang anjing. Secara tidak langsung kita jelema yang tadi Indonesia Menteri Agama ngomong seperti itu kami menurut suku Allah kita pakai perbiadanan di paling bulan dengan jangan begitu. Beliau itu dengan keturunan ulama, keturunan kiai sabodo tim keturunan satu sampai kanan keturunan nabi. Bapak aduh disiplin ngobrol. Ada kieu pantemenan eta tadi. Oh, dilaporkan kita ngobrol di kota. Untung aja lembut. Laporkan mangga menurut lalu ada pegawai nyari undang-undangan nyari peraturan ting prokamana dari itu mati sampai sini para saya ketio ngabela ketio ngahantam gedung WDAD ketepeangan mana provokatorna kudu si eta provokator kan ngomongna lah gitu di mana ke soknya beletak di akhir dari teangan pertama jabatan berabai para ulama dalam janaka gitu iya provokator kesehatan kira mengajar kena masalah ini bukan bentrok masalah bentrok umat kena masalah dia sek pemerintahnya yang provokator kan sekelima etak provokator ngomongnya dan bentuk ngomongin ngomong dia itu tadi sebelum nanti ambil di ilmu ayo nyewakan hasut bakal menjual hasil ini dijual ke mana agama ya Allah. Jadi pikir-pikir kiwari menjadi pinter kena bodoh pinter kena bodoh wajilat kulubum ngageter hati ke alatan dua dina nalika disebutkan jenengan Allah hati bakal ngageter lamun dina hati ayat dua hiji ayat ayat cinta nukan dua ayat khauf ayat sir kakak kata bakal ngageter dimana dina hati ayat cinta sahabatnya kurang pokok kasih anu ayat menyebutkan karena laki maksa belakang kena gitu tak
ada ulang sieun ku si anu kari-kari kan gandenge aya nyebutkeun si anu pada ulang kita sieun ku dan enak itu wajilan aya sentuhan kana hatena dina lika disebut dengan Allah wa idza tuliyat alaihim ayatu zadat imana nu kadua ciri-ciri jalma iman dina surat Al-Anfal ayat 2 ieu idza tuliyat alaihim ayatu di mana dibacakeun ayat-ayat Allah tambah keyakinanna ka Allah bakal selamanya tentang ayat Allah katanya bener laras Gusti wa ala rabbihim yatawakkalun nu kadiru tawakal unggul ka Allah tawakal mah ayatikuna bihi la boleh tegasna percaya hati kumandal hati lain awak kumandal hati ka Allah kita jurus tenada sudah tawakal dalam tawakal berasulah jurus tenada sudah hati kumandal Allah lantaran diri kaya tangan pangawasa la hawla wala quwata illa billahil aliyyil hasil ti Allah teu hasil oge ku Allah gitu sebab naonnya akan kasih nutur dari hakikatna apa Allah sadaya dalam maksudnya edana sadaya apa alladzina yuqimuna sholata wa